anu somahu sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah ngadengekeun mah pohara puasa moal mantak man syamahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fatahalahu 30 baban minal yusri. Sajelema nu puasa dina poean ka-7 Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Bah pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah tanggal 8 tarwiyah man syamahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran teu dibere nyawa ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa at-tarwiyah tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 tatang ka tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaos ku bade gedena. Masyaallah. Poean Arfah man syamahu sajelema nu puasa dina poean Arfah bayangkan coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun ka tukang dihampura dosa, sataun ka hareup dihampura dosa.